Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Tiara Hediani Arista dina sagiopat warta. Dina warta anu bade baris kapidangkeun ayeuna nyaeta musibah banjir di wewengkon Bandung sareng Garut. Banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut mimiti ngaagengan dugi ayeuna tos aya sabaraha kecamatan nu meunang dampak modalna wahangan Citarum. Saatos hujan nu lumangsung turun ageng ti sabaraha dinten, akibatna bencana banjir di Garut ngakibatkeun karusakan di 7 kacamatan nu aya di Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang eta teh mangrupakeun banjir anu paling ageng nu kantos aya di Kabupaten Garut. Bencana banjir eta ngarenggut korban jiwa dugi ka 26 urang, di antawisna 23 urang deui nu teu acan kapanggih. Dugi ka ayeuna oge atau seueur reng-rengan wargi anu kapaksa nyingcingan tempat pengungsian di pelataran anu kalangkung aman. Teras, bencana banjir di Bandung mengakibatkeun karuksakan di 28 kecamatan nu aya di Kabupaten Bandung. Bencana banjir di Bandung ieu sapertos di Garut. Bencana banjir ieu teh pikeun jalan ingetan urang sadaya supados langkung merhatikeun kabersihan. Sapertos teu kenging miceun sampah papaduan ka cai atanapi kaselokan nu ngaranta tangkalan di leuweung sareng seueur deui anu sanesna. Kusabab kajadian bencana alam di Garut sareng di Bandung teh lain saukur datang ujug-ujug, nanging aya patalina sareng pola pikir anu salah ti jalmina. Nah, pamirsa, cekap sakitu wae warta singkat ti simkuring anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariosan ti simkuring. Simkuring baris amit mundur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun bilih aya bahasa nu teu luyu sareng undak usukna. Bilih luhur saur bae carek rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.